Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing warga kota Tasikmalaya katepanggeus sareng radio FM hiji tilu opat lima genep tujuh dalapan salapan 10 moal aya duana patepang sareng sim kuring awangga anu bade nyampaikeun warta ngeunaan banjir di Bale Endah. Lumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunna sakola jeung pamarentahan kakeueum ku Cai Wahangan Citarum. Nganyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabalukarkeun cai jeung ngayembang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa kasabaraha tepat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbanganeun ka warga anu kanaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.